Hei, pirang. Sia kalau ngalamun di dieu. Esta, kunahan sia warisan bisa salah alamat gitu sih? Aing beak gede ieu. Ngaranna ge musibah. Musibah pematuk sia musibah. Pokona mah aing teh hayang nyaho. Eta duit aing anu beak gede gantian sia. Duit di mana aing mang ihi boro-boro jeung ngagantian pan eta mamang. Salah sia sorangan numeran duit ka aing. Aing siam bunga gantian kieu weh. Sia sementara jadi babu aing. Jadi babu sia mang embung teuing aing. Sia nyebut embung. Geus atuh kadiekeun duit aing gantian. Mang, yang geus kieu we mang, sia hayang nanaon? Ayeuna pencetan aing ye. Carangkeul awak aing ye. Pencetan. Pencetan. Heuing mending ngeunah eta ngomong. Embung sia pencetan aing. Kadiekeun duit aing gantian. Heuh geus koe pencetan ieu dah. Tah kitu sia. Aduh, astagfirullahaladzim. Kunahan sih ihi? Kabeneran sia teh ikhlas lain sia mencetan Lain aing. teu ikhlas mang, awak sia na teuas kos pendasi. Sia kalah ngaledek deui dah. Atuh ge hampura. Si Mira ka mana nya? Tuh, baru nyamper. Itu ben serangan wae mana neng? Baturan ka mana di? Teuing ka mana bawa? Oh gitu. Neng, orang ngomong can kenalan ya heuh. Kenalan heula tuh. Ya, kenalkeun. Arok, pengusaha di lembur ya. Orang Mina emang pengusaha naon dia? Biasa, pengusaha ternak buyur orang mah. Ternak buyur, karak ngadengi pengusaha ternak buyur. Tah, eta mah tak kitu. Urang di dieu hiji-hijina pengusaha ternak buyur. Tapi aya si di Jerman ge. Nang we nama model Abino urang mah ya. Model motif lagi loba. Aya motif Tristis Megan lah, nama mantap lah orang mah. Pira aku aya buyur modelna kos kitu. Atuh aya lah. Pan buyur orang mah impor nama mantap. Ya enggeus kumaha sia we? Tos amatnya. Ang ieu mah ka warung yuk. Tenang kurang jajanan. Hayang naon yuk. Kumaha nya? Yang geus atuh hayu. Ya geus, tuturkeun urang hayu. Sa dipermainkeun aing mah ku si Ipong ya. Naon dua eta warisan bisa salah alamat kitu. Nyerahkeun aing bae nya kamari loba jelema. Ampun dah aing mah diputuskeun ieu mah ku aing si Ipong tah. Sia kenal teh dia ngomong sorangan deui. Ipong ka mana? Sama Siti. Kamari ngarium kuat gowo berkatna berkat acan mah. Segala berkat deh sia deh ganeng sia da bisa didagorkeun ku aing tah sungut sia. Batagor. Aing mah teh nanyakeun kamari berkatna mana lain batagor. Bener-benernya sia mah didagorkeun ieu sia nya kalilaan. Saan ngomong batagor si Kong. Ampun dah aing mah. Oh, rek meuli sabun Sati. Ngomong atuh tadi. Astagfirullah, bener-bener sia mah kudu didagorkeun Kong, dicolok teh sia ku aing ceuli. Ampun dah. Itu jelas kalau mabur. Si Mina kemana nya ti tadi aing neangan nih hese. Siti ngadat moalnya ka aing. Si Siti ngadat moalnya ka aing. Atuh teh nyaho sia mah atuh pasti nage ngadat lah sia. Bari nage sia gagal nikah. Aju eta warisan kalau salah alamat deh sia mah. Aing ampun. Kumaha tuh mang ieu aing ieu? Atuh serek nanya ka aing mah bung mikiran aing mah lain urusan aing tah mah. Gara-gara warisan jadi we udah gagal nikah di Siti. Aduh. Serek mayan aing sih. Maaf mang teu sengaja aing. Teu sengaja. Sia meuni rek potong ieu tulang aing. Mang, aing balik heula nya. Balik heula ngeunah amat sih balik heula. Ya ge can beres suku can diurutan ye. Leungeun can diurutan. Balik deui. Hayang daang mang, abah eta nagaan ngurutna. Bener sia nya, rek baik deui. Awas ya ngebohong, ditungguan sia ku aing di dieu ya. Mang, sekalian kayak nyokot minyakna, abah ngeunaheun diurutna. Bener sia. Tapi ulah lila sia ya. Lila aing ge mah. Geus sia ka ditu, sekalian sia mau kopinya. Bak hayangna amat. Udah aing baik heula. Ulah lila sia, pirang. Awas sia ku aing lila. Nah teh min esna. Ngeunah lah gratis. Sawae nambah akar sukun. Naon?
Ente geus gerabiakeun. Amun teu ngeunah, amun kurang ke urang meuli deui. Bila perlu urang beuli jeung warungna. Ah loba gaya. Ya. Komen si aya di dieu sih. Iya masih anu keur kamari teh ya sih. Kok dia sih nah? Tadi aing nungguan si Yara. Nu datang kala si Arok. Haju aing iluwe jeung si Arok. Ngobrol wae geus. Ya, ming kenal jeung urang. Kenalkeun ya Arok. Pan geus kenal tadi. Kenalan di mana? Kenalan ge encan ah. Pan tadi geus dibejaan ku si Mina. Hei. Bisa wae cempedak. Ah naon ah? Ente. Eta tadi panggung si Utep murag. Itu jelas amat Min. Hayu ulin nih. Kan iya geus ulin. Maksud aing teh ulin duaan ulah ngajak baskom ka boli kos kieu. Parah amat. Haji urang kumaha di dia ya? Atuh enggak cicing di dieu ieu mah nya arki ilun jeung awewe sok teu jelas. Atuh kajen lah supaya seru. Hayu ieu Min. Arok nuhun esna. Sami nuhun. Sareng hormat. Eta si Mina. Boga baturan judes amat keun ku aing. Kapanggih dicambret ku aing kieu ngah. Si Siti ngadat maunya kain. Sia ditakut sia deh ku aing. Mati geus ku aing ditulungan atuh. Kudu alergi aing cekel ku sia. Buset parah amat. Ini kuat LED ngadaten ka aing. Sia tanu parah mah parah kaduhung aing da kamari era sia inon bawa. Ti aing nyaho aing salah, tapi kumaha deui ti ngaranna ge musibah. Hei Pong dengenya ku sianya mulai ayeuna mulai detik ayeuna mulai poe ayeuna sia hubungan deui jeung aing putus ayeuna mah. Putus ti ulah atuh sia cuma salah ki udang oge. Naon? Cuma sia geus nyeun aing era di hareupeun jelema loba. Geus lah mulai mah sia putus jeung aing sia ulah nanya-nanya deui ka aing. Sama ti ulah tuh pan aing geus nyaa ka sia. Nya maka kolot lain ka aing. Ti ulah putus atuh ti. Sama ti. Ti. Eta si Ipong. Kunaon teh budak? Kasirupan sih kan eta mah. Woi, Pong. Sakunaon Pong eling Pong Siti kunaon di? Eling sia. Sia. Aduh, bener-bener ieu teh eling budak ya. Teuing Pongnya aing dengan ieu heula, ngan bantuan aing. Tungguan Sitinga. Tuh Mir, eta awewe anu pajarkeun aing ka bogona si Ipong sia. Oh, eta hayo sia Mina ka dieu jelmana. Naon sia maralok emang aing tangkal cau di polokan. Henteu. Mir hayu lompat yuk aing sieun. Hayuna aing ge sieun. Marah-marah sia ka aing digayem sia ku aing kan nyaon aing kesewot. Buset, ye si pirang lilah amat. Nepi kasing sireumeun ibu jur aing. Kapunten sia mah. Aing Naon, Bro? bantuan aing mah Bantuan naon sia? Si Ipong tuh teh eling. Pantesan aing nungguan tadi di dieu. Coba ayo urang teh buru. Kalau si Ipong mah. Buru Mang, ayo Mang. Tuh, Mang, si Ipong atuh karunya ayo buru. Buset. Ayo, geus. Keun sia ku aing. Kasepkeun yuk. Tuh, Mang, tampak ku Siti tadi. Bikin Siti wae, si Siti we. Pong. Kunaon sia, Pong? Embung ti. Eling sia. Pong, we. Eling sia. Buset, rame amat aja naon ya. Bang, ini si Ipong kunaon ya? Teu nyaho sama Kong yeu. Sigana si Pong kasurupan yeu. So tau sama. Ngkos kieu mah kasurupan dan keur TikTokan. Aduh, teu jelas si Marok. Sia nu teu jelas mah. Pan aing tadi ngomong si Pong teh kasurupan, lain keur TikTokan. Sia keur kieu teh ngananakeun wae sia. Bener rujak. Nu kasurupan dibere rujak mah. Nu kasurupan mah kudu dibere doa. Lain dibere rujak. Aduh, emang na penuh keur nyiram bere rujak. Oh, wah, bar. Kokong sama keur kieu teh geus teh lu gandeng deh. Geus mang keur bacaan doa teh. Sia mah aing teu bisa babacaan doa kos kieu mah. Sia mah aing doa ngising ge nempona YouTube aing. Kot bisa ngadoa. Oh, iya nu pikahayang. Kadang mah ieu curigna hayang sesuatu yo. Kadang nya tangguhan tahan da si Ipong ya gini. Buset. Oh, si Kokong hebat sia bisa interaksi jeung jurig. Aing teh nyangka Mang, si galeta budak geus ngaguru ka Haji Samsudin si galeta. Lain Haji Sakim. Amat rok si Kokong rok. Si Kokong mah sih budak. Nah, Coba dak, awas ya, awas. Awas sama minggir, awas. si
sia. Naon sia? Yo, jurik namen tancai wae eta tadi yo. Sembor kenal serok. Tuh, ya. Aisyah main sembor-sembor wae. Pugu aing mah. Grocery City lain minta cai. Oh, masih jurik nang geus kawan tuh tadi sia mah tancai wae jurik. Nya ngomong sih sia mah. Bener-bener kan sia ku aing. Ajar rasa budak naon sih? Sia nu teh jelas mah hi mere impona. Sia Ye, palsu. aing cari kanan, jelas emang.